Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Ente boga kesulitan naon bae, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan. Horegan bismillah ge lain sa bismillah. Lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun. DPR ge bisaeun maca bismillah. Atuh pan wallahu alam ka ditu nama. Ya pemerintah ge aya di ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana? Coba pemerintah sia mah jahe. Dasar pikiranna ka jahe mah. Waduh, dasar pamajikan keur maot geus maot inget ka dinya bae nya. Iya, alhamdulillah urang dikersakeun ku Gusti Allah bisa kumpul di dieu babarengan jeung Syekh Abdul Aziz Abidin. Nu malam ieu urang kumpul diundang ku Haji Agus Salim, khususna pisan ku Muhammad Haji Rusli. Anjeunna gaduh pamaksadan rek nyundatan, kabeneran nyundatan nama geus tinggal ayeuna bersyukur ya syukuran ka Gusti Allah. Salamet nu disundatanana salamet, nu nyundatana salamet, anu boga maksudna ialah syukuran ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang nyundatan di urang boga sejarah. Di urang teh aya Sunan Prabu Kian Santang anu terletak ayeuna di Godog, Gunung Suci, Garut. Nu kabeneran simkuring badahaul kamari teh ieu rek ziarah ka Godog. Haji Agus Salim bisik-bisik, kemudian Haji Rusli ka bumi nyuhunkeun ngariung malam Jumat anu bertepatan simkuring rek ka Garut ziarah. Ya alhamdulillah nu tadi nama berangkat teh tadi teh isuk-isuk pending, jadi ayeuna berangkat tadi gitu dong jam 2 atau setengah 3, terus acara ngariung kayak dilanjut isuk ke Garut cek ziarah. Di urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tambah pasar Pajajaran. Ya Allah. Numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji sarua pinter na tuh teh. Diajak mah diajak bae. Jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat bae ya mah. Tahun 1315 Masehi diangkat
Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, Abah, kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ka saat ieu can nyaho kagetih kula. Hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususna di Jawa Barat, umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cak bapana eueuh deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cak aki-aki teh ya ulah kitu, sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Besi hayang nyaho nu gagasat ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna sahaki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul. Nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah. Dipapatkeun ilmuna. Eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana can Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah, eta babacaan lagi boro-boro urang jin ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi. Nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin, nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jeddah. Begitu datang ke Jeddah, luak-liuk tanyaeun eueuh. Begitu tanyaeun eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag ku nyana, barang diudag teu beneran kapanggih jeung aki-aki eta ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan. Aki-aki teh asa siga kieu lah, lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh gitu. Ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya, aki hari ieu nagara naon? Jeddah. Jeddah ke Mekah deket. Ke cak aki emang aya naon kulah yang kapanggih jeung ngaran Sayyidina Ali bejana pangjagona? Bener cek ada. Bisa mun hayang kapanggih? Lain bisa deui hayu dianter. Nah, lamun aki daek dianter kula bunga luar biasa. Ya anter. Ayo diantar lempang sekitar 50 meter cek si aki. Aduh hampura jang tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin, coba pang mawahkeun ka dieu, pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut, dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas kene bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu. Tidinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya
atuh lain diangkat beuh ki horeng ieu mah tungkeun meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ieu baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaan kok aneh babacaan kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah bismillahna lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu mah ya pemerintah ge aya dik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana coba ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pemajikan keur maot geus maot inget tak adinya bae berarti bener ya mah ya tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirna nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat henteu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hayang kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si Aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali punya hiti mana kaget cenah ti anu lempang deui kayak dia nanya Sidina Ali di mana mun bahasa urang kan bahasa Arab itu anu beki pertanyaan bae dina hatena asala ieu Sidina Ali asala ieu cakian 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu kanu katilu mun ceuk urang mah ari ieu emang saha nu asli ieu lah Sidina Ali masyaallah cakian atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungkeun ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah ku ari geus kanyahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungkeun ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teu kudu gelut dek dakwah teh ngarupa bae henteu kudu wah saudara atuh ieu mah ieu jadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain ngayak lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayeuna akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal Masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula menta jampe nu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam kunyana dibaca babacaan anu tadi teu manjur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun
bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu perem sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sidina Ali set datanglah ka Bogor tidinya menghadap ka bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus teh indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan. Nah, cek badan kula ge inget. Kula ge harita ku Sidina Ali disundatan cek yana. Maka wari ente nu paheula disundatan. Mangga disundatan ku nyana. Disundatanna kabeh. Kabeh. Set. Henteu disesakeun jang pamajikanana. Jeung tunggul-tunggulna. Bea kabeh. Didinya lah langsung ngagoler. Bae. Bae lah. Atuh kabeh beak. Maka pas di daerah anu di Sundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam. Islam Salam. Nah, atawa Islam Nunggal. Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mah Salam Nunggal. Tadi nama Islam Nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal tidinya Sidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana Tuan Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh ai itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh heula deuleuh heula nu maneh beakeun teu henteu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu baraheula akhirnya langsung hiberdai ke Indonesia kujara di Sundatan simpreng nah iyalah sejarah nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di itu diganti ngaranna nu tatadina Prabu Kian Santang diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat. Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedaek sekali, 2 kali, 3 kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta kakaruhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon karang Haji Pendi nu di Bogor teh nu sok kaditu kadar itu jelema leuweung teh leuweung naon lain ya na tuh ceput naon nah wah ya nu di Bogor nu sok rame Masya Allah teh si kanya jasanya nah ayo jauh di bejaan etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah menjadi hutan nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Rabb ieu teh maung lain samaung-maung na ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong
akhirnya walaupun wujudna wujud mau diajakan ku Kian Santang nunggus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca 2 kalimat syahadat. Tidinya nyana tetap godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat lompat, begitu lompat terus diudag lompat dah ke Garut ka Guha Sancang, maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang, maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut ka Guha Sancang atau Leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang mau geus kadang-kadang mau nya ge sarua bae. Nah ieu mah mau tutul beureun nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuhna. Saenggeusna nyokot tanah dipuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing didinya tafakur sampai maot. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden didinya selama 1 minggu terobah tegodeg, dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui dihareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg, dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden kakarak sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirobah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya naikkeun pangkatnya jeung embung balik deui ka Pajajaran, kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanana mah hirup menyendiri tafakur eueuh nu nyaho mujahadah riyadhah terus di gunung suci datang ka maot. Nah, kitulah para jamaah muslimin wal muslimat cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dati Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka maotlah anjeunna di luhur gunung suci godog nutatadina godeg, kemudian asli nyana ngaran Prabu Kian Santang dirobah diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung terus ke Kalimantan, ialah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suuzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu dek nembalan atuh horenganan henteu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu
sesuai ejeng maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ka Raden Rahmat, diangkat menjadi gitu Prabuna dilengitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikan adalah ngarana Sunan. Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan. Sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan. Geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan-sunan. Loba alhamdulillah kula ge ngadenge Karawang, Cikarang geus loba Sunan ye. Masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut teh di dieu sakara Sanen. Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah, lamun wali sanga geus jelas Cirebon, kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu, ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13 15, kemudian 1350 manehanana naik ke gunung. Lamun 15 datang ke 15 50 seberapa tahun eta? Berapa tahun? 77 tahun nyana naik ke gunung. 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran, keluargana terterang ngaran-ngaran, nyana ti pajajaran kamanehna kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh tertera dan lain-lain sebagainya. Aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun, ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul nyundatan. Besi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin ka Haji Mamin, tapi lamun aya nu 80 ka manehna sagitulah ala kadar tisim kuring. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jutna nyaritakeun tentang Nasrani setelah Yahudi, di dieu nyaritakeun tentang ideologi Kristen anu geus ambalayah di Indonesia kuari Kristen lantaran memang aya kristenisasi. Artina dikondisikan ku orang-orang Kristen melalui politik, melalui ekonomi, budaya, hingga dengan cepat di Indonesia berkembang. Katingali cepat berkembangna rumah sakit geus ngajegir rumah sakit Kristen, sekolahan ti mimiti PAUD datang ke universitas nu Kristen, kemudian gereja-gereja ti mimiti nu leutik datang ke gereja terbesar, berarti kan perkembangan luar biasa. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Kahareupna anak incu urang, sementara kiai nu lurus, ustad nu lurus, pemerintah nu lurus geus hampir sirna. Artina nu lurus nu dakwahna henteu melirik semata-mata materi, hiji be ngadakwahkeun Al-Qur'anul, teu pernah melihat sebelah mata terhadap materi, terhadap dunia. Selama nu dideleuna duit bin duit, baik kiai ustad komo pemerintah mah anggeus agama eueuh nanaon.
Ialah akibat pemerintahan orang nu dilirik duit maka karasa karapuhan agama. Malah jang panyalindungan kuarima urang mun endeup ngaluhurkeun agama kasahanya lindung. Melalui praktis sama sekali jang nyalindung. Mantak urang pabisa-bisa dakwahna ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah nu bener jasa pabisa-bisa ngalaksanakeunana lantaran hama-hamana virus-virusna nu luar biasa teu katahan. Kamari geus dijelaskeun nomor kahiji bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kufur jelema nu ngaromong bahwa innallaha huwal masih ibnu maryam, Allah teh adalah al-masih Isa. Penyelewengan Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan Injil nu pertama bahwa Allah teh Kanjeng Nabi Isa. Lamun didesak kurang bahwa Allah teh jalain Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa makan ayam mimitina dilahirkan ku Siti Maryam. Manya pangeran kajajaden. Ai baheula ieu nu nyeundunya saha? Oh, caknya na nyurup pangeran teh Allah nyurup ka tubuh Kanjeng Nabi Isa. Berarti Kanjeng Nabi Isa kasurupan. Belum tak Kristen teh. Ya hiji teh penyelewengan Injil. Penyelewengan Bible Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Wallahu alam bimuradi. Cek orang-orang Kristen yakin nyata make lakon. Ceknya ulah ragu-ragu deui, wahai kaum Kristen. Kumaha ngomongna? Ya, sanyana Allah eta adalah salisu salasa. Katilu na tina tilu pangeran. Pangeran teh tilu. Hiji pangeran Bapa, dua pangeran Anak, tilu pangeran Ruhul Kudus, Trinitas. Tah pangeran teh tilu cak Kristen teh. Ulah ragu-ragu deui. Besi aya nu ngajakan bahwa pangeran hiji cacakan tilu ge riweuh. Komo hiji. Tilu ge ribut bae komo hiji cakna. Eta bloon. Bloon. Berarti samemeh Kangjeng Nabi diturunkeun ke alam dunia geus pacecok orang Kristen teh. 500 tahun zaman jahiliyah ngaranna. Ia memang Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia, justru umat Kristen teh cekcok besar-besaran. Tiap gereja, tiap negara, Yerusalem jeung Roma, Itali cekcok. Jeung kitu mana deui antara Yerusalem jeung Spanyol, Eropa cekcok deui. Jeung Amerika cekcok, besar-besaran cekcok lain letik-letik cekcok di zaman Kanjeng Nabi can lahir. Maka manehanana ngayakeun kumpulan musyawarah dewan gereja sedunia disebut konsili. Ta eta konsili teh pertama didirikan pada tahun 325 Masehi. Can lahir Kanjeng Nabi 325 Masehi. Nah iya diayakeun sidang gereja, dewan gereja untuk mengadakan doktrin tentang agama Kristen. Diayakeun di mana eta teh diayakeunana? Diayakeunana adalah di Itali. Pertama eta teh disebut Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Seorang uskup anu ngaranna Arius di Alexander. Asli namanya teh Alexander Mesir, tapi nya jadi uskup dunia. Tidinya nyana ngajelaskeun kejelasan tentang menjelaskan tentang Bible nu asli.
tentang Injil nu asli, Barnabas nu asli. Caknya teh saudara-saudara sedunia bahwa Tuhan itu satu, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangan ribut kalian semua di dunia ini, sebab aslinya dalam Injil Tuhan itu satu, Allah Isa, bukan Tuhan. Tahnya nama bener tah hiji tah. Sidang dewan gereja sedunia manehanana memimpin membenarkan tentang Tuhan satu, Isa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan, itu nang gitu ngaranna Jibril Ruhul Kudus bukan Tuhan, itu adalah pembawa wahyu. Eta teh bubar ribut deui, wah unggal negara luar biasa, lain ribut leutik-leutik eta teh. Manehanana eta lahir tahun 256 sampai 336 Masehi, didirikan konsili tersebut 325 Masehi. Sakedeung teh di tahun eta keneh ngayakeun sidang besar-besaran deui, ialah disebut Konstantin. Lantaran harita anu ingin menguasai dunia, Raja Konstantin. Nah, tidinyalah manehanana ngayakeun konsili kedua Konstantinopel. Mata terkenal etalah anu ngajelaskeun Tuhan tiga. Bahwa yang kemarin Arius menjelaskan Tuhan satu yang bernama Allah itu tidak bisa dipercaya. Tetap Tuhan itu satu, satu Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak, tiga Tuhan Ruhul Kudus, tiga. Main sogok-sogokan. Dewan-dewan gereja disogok, tek kos di zaman Golkar kamari. Dewan-dewan teh disogok. Kamari ke zaman Soeharto, kuari mah lain disogok deh, diajul. Ini sogok olam, kadang-kadang raga, kadang-kadang diajul mapan anggeus kabeh. Sial, cek dewan nu milu ngaji, moal ngaji aing mah cenah minggu hareup mah mabur sia ka ditu. Hayang ka neraka ulah ngaji sia mabur ka ditu, diajul sia ka ditu, geura modar sia mun teu dibeulem sia. Moal aing mah cenah datang ka kiamat teh moal ngaji, mabur. Teu butuh aing mah kanu teu ngadengekeun Al-Qur'an, mabur sia ka ditu. Legleg ku sia duit sogokan. Ulah mere saya etik-etik acan kain kecuali gede. Ya yang aing geus kitu mabur. Moal khusus salat aing dibere duit kuno kos kitu mah. Aduh, masyaallah. Asana minggu hareup aya dewan nu moal ngaji. Kuari ge ngaji nanti di jero ieu di handapeun tanggal Ambon. Seserian nya teh. Bahasa Indonesia. Aduh, Masya Allah. Tinggal kayaknya balik beta di mobil teh nggak robol jeung babaturanna. Pamitnya na, guys minggu hareup mah yang moal ngaji ulah kitu coba babaturanna. Kiai mah emang sok kitu. Teu hayang cenah aing greget ka kiai. Aing digergetan ku sia ngeunah di akhirat teu berat aing mah moal sia. Sakitu bae daripada ke di akhirat ngenta tulung aing pan beuri weuh. Teh kudu. Boso amat cenah kiai kosna bakal bener bae. Moga kayakinan aing mah sok maca Quran bener aing mah. Sok atuh sok mah sekali-sekali di hareupeun sia sok ge di hareupeun kiai mah jangan teh ge. Anggeus geus beres geus pokona. Sabodo dek ngaji henteu pokona sia aing mah teu hayang aing mah. Ngan kajian hukum mah datang ka imana moal bisa es. Nah bisa, bebeja ka pamajikanna mah kunaon eureun bae. Baru segitu aja udah berhenti. Cari kiai yang bisa akur dengan kita. Teangan kiaina bangsana deui bangsa kiai Golkar kabeh. Ayo geus ngaji sia datang ka olab moal bener sia ngaji geus kitu mah. Yes. Nah, konsili kedua pada Juli tahun 381. Lamun tadi 325 di tahun eta kele cuman ieu mah di akhir Juli nah tahun 381 mengadakan deui konsili Konstantinopel. Nah, inilah anu nganyatakeun bahwa cek Tuhan tiga disebut
Trinitas nu ngamimitian Trinitas adalah Raja Konstantin. Nu eta kamari keur nganyatakeun Amerika ini adalah perang salib ketika Irak. Eta patung Konstantin teh ditaekeun deui ka luhur. Lantaran urang Cikupa mah teu nyaho kaitut bau. Teu nyahoan isi patung naon cenah dikaluhurkeun nu nyaho kana sejarah ngeri jasa sial goblok. Berarti seakan-akan ieu Kristen naik kembali. Di sisi kenaikan patung Konstantin di Denmark anu melecehkan Kangjeng Nabi. Coba eta bertubi-tubi ke Islam. Bertubi-tubi ke Islam emang kumaha gitu. Ketika patung sakieu teh patung Raja Konstantin anu nganyatakeun pertama bahwa Tuhan itu 3, ialah Trinitas naik ka luhur. Sanggeus teh ditaekeun di Denmark pelecehan terhadap Kangjeng Nabi urang. Anggeus-anggeus geus. Saha eta nu hudang? Apakah hudang di Indonesia? Teu, sebab hanya sedikit yang tahu tentang sejarah. Di Mesir teu berdaya sebab geus dikaluhan. Hayu coba di Malaysia teu bisa kukumaha, sakitu dihebat-hebat ya sarua bae. Asia Tenggara tidak berdaya. Cuma satu yang mengibarkan bendera hanya Afghanistan, Taliban. Sekarang betul-betul perang Islam, perang agama. Ngomong Osama bin Laden, tangkap itu orang yang melecehkan Kangjeng Nabi Muhammad. Lawannya saya, turunkan Konstantin. Belum saatnya ditekan selama saya dan anak buah saya dan bangsa-bangsa Arab dan kaum-kaum muslimin ini belum mati, tidak boleh diturunkan. Kalau diturunkan akan saya bom kedua kali Amerika. Turun. Anu nyaho kan, cak aing nonton TV sia neuleuh dari mana tuh. Anu gara-gara ketipe biasa gegede HPB diceuli 2. Tapi bantu nyaho sia tuh. Sieun Amerika Osama nang tangan kositik turunkeun deui teh. Tangkap, orang tertangkap. Saya belum mati. Dan walaupun saya sudah mati, 1000 Osama akan tumbuh. Tenyahoan di Indonesia loba Osama. Di Malaysia ulah serius ya. Ya keur carita internasional. Masya Allah orang teu nyahoan naon. Horeng peseturan kelas internasional luar biasa. Maka tidak ada ucapan orang Amerika kecuali tangkap Osama bin Laden. Di mana saja, bawa hidup atau mati, tangkap Osama. Jangan tega pagi muncul deh, turunkan, tangkap, turunkan, terus main seterus-terusan. Ternyata luar biasa sampai detik ini wallahu a'lam Osama apa dibunuh apa masih hidup. Ternyata kabar terakhir Osama ngomong deh, wallahu a'lam geus teu kaharti nu mantak cek Gus Dur teh bodah. Jangan suka ikut-ikutan Irak, Iran, dan Afghanistan. Udah mikirin keluarga kamu aja, dagang. Kata Gus Dur, lain permainan orang cek Gus Dur tamah. Lain deui permainan anak. Orang hanya nonton geus kebingungan kuari. Nah gitulah keayaan Konstantin. Iyalah nu baheula mengadakan musyawarah konsili dewan-dewan gereja tahun 325 pertama. Yang kedua tahun 381 di ngaranan konsili Konstantin tah nu menyatakan ieu nu kuari diayakeun dina Al-Qur'an ketika Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang Isa Al-Masih. Nah kupur jelema nu ngomong kos kitu henteu ditujukeun ka Konstantina tapi ka seluruh umat Kristen di mana saja berada secara internasional. Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril dibacakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuari kurang dibahas ala kadar pembahasan anak ieu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Tah lamun nyaho sejarah nu nganyatakeun innallaha salisu salasah Konstantin pada tahun 381 Kangjeng Nabi na can lahir. Ribut keneh bae unggal negara terutama Yerusalem. Lantaran Yerusalem teh deket Bethlehem, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Cek urang Yerusalem teh teu kaharti aing mah pangeran aya 3.
gereja teh Dewan Gereja Yerusalem teh nentang terhadap keputusan Konstantin. Masa ya pangeran tilu ja pangeran mah hiji. Wah riweuh deui dunia teh, Itali, Roma, Amerika, Australia, termasuk di Eropa. Di urang mah ieu di urang encan kaambeuna naon saat eta mah masih kene cincoah-cincoah. Cepugu agama eta teh zaman harita mah di Indonesia teh can karuhan teh. Encan karuhan bangsa aya ge hiji ti Cina ka dieu tah ti Encek, Hindu, kelenteng-kelenteng leutik mah. Eta teh zaman sakitu can aya naon di Indonesia mancan kukumaha. Encan kacarita. Nah, mengadakan rekonsili Dewan Gereja anu katilu ngayalah konsili Itzulia di Italia deui September tahun 381 untuk merubah tentang keberadaan Trinitas tadi. Tapi tetap lantaran main sogok teh kuat, maka diadakan deui konsili itu Pairul di Italia kene tahun 756 Masehi. Besebelah dia tak 700 Pak setelah lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir Masehina 600 sekian. Nah ieu mah geus tahun 796. Tah didinya rada-rada geus ulah dipermasalahkeun cak para raja-raja jeung dewan-dewan gereja. Paus menyatakan bahwa nanti kalau Muhammad dakwahnya besar-besaran, tetap saja kita ini sepakat sedunia seluruh gereja Katolik baheula teh nu pertamana. Awas, hati-hati, tetap satu suara Trinitas, Tuhan tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Maka dirubahlah dina Injil Bible nu asli teh tah Barnabas aya bahasa di Indonesia kan dengan bahasa kieu nyata Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan, Tuhan dalam tiga oknum, ternyata hanya satu, ialah Tuhan Allah. Nyana nyebutna kan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Gitu teteh. Dengan demikian maka tebuslah dosa-dosa hamba, tebuslah dosa-dosa murid, tebuslah dengan tebusan-tebusan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Nyatakanlah Trinitas adalah salah satu dari pondasi dasar tempat tegaknya agama Kristen. Tailah doktrin anu diperkuat Trinitas hasil daripada Konstantin. Mantap jadi bak wari zina, judi, mabok, boga duit, ditebus dosa teh ka gereja. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Ada hamba dari Cikupa, tapi Cikupa juga perumahan bukan asli penduduk. Nah ini dia mohon dibebaskan dosa-dosanya dengan tebusan 1M. Cak nu dijerotnya kurang, aduh tawar. Kuat naon jual beli dosa, tolong aja sa. Nah, iyalah Kristen teu kaharti ku urang sasar mah sasar, teu kaharti ku urang nu dibere hidayah teu kaharti, aya nu teu dibere hidayah atuh kitu bae. Naudzubillah min zalik. Nah, maka Al-Qudus Yerusalem tahun 807 Masehi ngaieulah mempersamakan Trinitas sebab ketidakinginan Kangjeng Nabi dakwah anu meluas. Jadi Yerusalem Al-Qudus ieu manehanana terpaksa menyamakan suara Tuhan adalah tiga Trinitas. Masya Allah, ini satu suara sadunia. Dipimpin oleh Paus terus, Paus 1, Paus 2. Nah, tahun gitu sebaraya 809 konsili Aix-les-Chapelle di Prancis untuk menyatakan tetap Trinitas harus diperkuat. Terakhir di Italia tahun 1099
kamari ieu tahun 1099 mah Kangjeng Nabi Gus dakwah luar biasa geus loba nu arasuk Islam deui. Nah di Indonesia geus mulai Islam lain mulai deui di Indonesia geus pohara jasa Islam dengan kitu wali-wali sanga mulai bergerak nyana di ditu gayakeun konsili dewan-dewan gereja sedunia deui menyatakan bahwa harus hati-hati konsep dan doktrin tentang Trinitas tidak boleh diganggu-gugat deui. Siapapun orang yang mengganggu-gugat Trinitas akan diadili bahkan dibunuh. Iyalah manehanana kekuatanana terus sama-sama dakwah. Kangjeng Nabi dengan para wali na dakwah, gereja dengan dewan gereja na terus dakwah, ngutus sampai ayeuna tahun 2000 sabaraha ayeuna? 2011 atau tahun 1432 tetap terus dakwah teh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Ngan kalah menang pernah di zaman kitu Raden Patah Jaya Islam kebobolan, kedodoran Kristen teh jeung Yahudi. Tapi hanya sekejap mata henteu 100 tahun acan. Kemudian beralih deui di tangan Kristen sampai ayeuna. Tapi terus main militan dakwah terus. Taliban mah moal eureun-eureun sebabnya nama dakwah menjadi seni hidup. Iran terus dipupuk supaya dakwah jihad eta adalah seni hidup, termasuk di Irak. Kuari geus digoyang untuk didemokrasikan. Tetap baik seni hidup adalah jihad fisabilillah, membunuh orang-orang Yahudi dan Kristen. Itu adalah seni hidup kami. Irak, Iran, kabelah dituna Siprus terus kabelah dituna itu nu kuari nu jelas adalah Taliban. Moal eureun-eureunnya nama. Geus dititipkeun ka anakna, titipkeun ka incuna di sekolah, di berbagai kegiatan-kegiatan. Satu hidup itu adalah dakwah jihad. Titik. Geus eueuh naon-naon nya mah asal neuleu rambut pirang geus kakerta. Iya asal neuleu pirang bae. Percis ka Sundang Cikupa bae asal neuleu pirang. Nah, ini makanan saya. Ini Lampung nih. Iya Karim, batur mah bisa kos kitu tah. Luar biasa. Istimewana ye boga ieu na ieu naon garang-garang gitu keyakinanana. Madak teureun-eureun terus we Amerika benci. Kelantaran hese ti baheula militan teh aya bae di Pakistan aya, di India aya, terus Timur Tengah aya sulit amat untuk mengembangkan asal berkembang, tabrak kumbas, maka diteroriskan. Eueuh deui dibuatlah perundang-undang lenyapkan teroris di setiap negara. Aiprak pasantren diteroriskeun. Coba endeu kumaha ieu? Entar ketika isu teroris datang ke Indonesia, kasihanan kan Indonesia. Dialog dengan Menteri Agama. Bagaimana di Indonesia tentang teroris? Oh tidak ada, di Indonesia tidak ada. Isuk-isuk muncul Gus Dur, siapa bilang? Siapa bilang di Indonesia nggak ada teroris? Terbanyak di Indonesia. Tidak ada Gus Dur. Urang kersieun ke Amerika, besi dibom, nyebutkan banyak. Pandit apa di darah tangan ku wartawan. Gus, bagaimana itu jawaban nggak salah? Ya tuh nggak salah. Kenapa emang? Siapa salah? Kalau sedikit-sedikit Amerika itu malah berani, kalau banyak nggak berani dia. Gus Dur iya tuh kos gitu kan aja. Bila perlu udah jadi teroris semua dah. Lalagaan ke ternyata sieun Amerika nu ngomongna Gus Dur. Coba nu ngomongna urang Cikupa. Moal percaya. Panggilkan Gus Dur ka ditu ke Amerika dengan cara politik kunjungan ka ditu. Keberadaan Indonesia yang sesungguhnya. Dibejakeun ku Gus Dur bagi dua, teroris dan bukan teroris. Berat sekali cenah Indonesia. Tadi Gus Dur kos kitu jasa. Atuh geus kos kitu bae Gus Dur mah ku cara Gus Dur bae sabodon penting sieun Amerika. Harus diperhitungkan untuk membom Indonesia, harus diperhitungkan. Terorisnya udah luar biasa. Satu rumah kadang-kadang teroris semua. Sama dolah ibadah urusan Gus Dur sama kayak itu. Jangan kuring ngadenge ge seuri we beureun jana. Iya Karim, nah iyalah dina Al-Qur'an ieu ngabongkar ieu tah urang kudu nyawa sejarah heula.
tidinya teureun terus bae musyawarah dewan gereja dunia selalu dan selalu. Nah, di samping geus pas trinitas tilukan permasalahan. Satu tentang ketuhanan trinitas geus diakui oleh seluruh Kristen, baik eta Katolik maupun Kristen maupun Protestan. Eta nggak jadi kitu ge baheula teh akibat dari perpecahan-perpecahan ribut besar-besaran. Mantap jadi bae tilu. Nah, geus kos kitu, nah ieu tentang dakwah-dakwahna. Pembangunan gereja. Nah eta teh konsili deui di Roma kuari selalu di Itali. Terlepas di antara dua bae Yerusalem, Roma. Mantap Yahudi moal eureun-eureun itu aya Yerusalem di dinya teh geus dipatok. Mantap lamun urang bacaan Bukhari sarahna moal eureun perang mah ke perang besar-besaranana perang dunia ketiga. Ia mengarah ke agama pembunuhan, anak ngebunuh bapak ngebunuh anak, pamajikan ngebunuh salaki ngebunuh pamajikan. Eta teh kaharti ku ari mah kok bisa kitu sih lantaran motifna kurang can kapanggih. Kakarak dibere sakieu doang ge heran di Libya kok rakyat jeung rakyat aneh ribut heran teu kudu heran lamun geus paham mah. Naon sababna nu mantak teu kudu heran lantaran pemerintahanana sebagian dibeli ku Amerika, sebagian deui tetep ka itu Muammar Gaddafi. Rakyat dibagi dua, dibeli ku Amerika pro Amerika dan pro Gaddafi. Dimodalan tak nyeunlah kekuatan, peranglah rakyat jeung rakyat antara pemerintah kadengena jeung rakyat padahal bagi dua. Kahati kuarin atau di Indonesia ge lamun terus-terusan kuarin pemerintahanana geus pemerintahan Amerika sedangkan rakyatna rakyat Al-Qur'anul Karim neuk teu perang kumaha moal teu diganyang lurah moal teu diganyang camat moal teu diganyang bupati kajen kumaha ge ribut tinggal ribut bantuan pasti datang kan ti Amerika ka urang ka pemerintah. Polisi dipersenjatai, kemudian ABRI disenjatai, rakyat dibredel, karena kejerian pasti bae polisi ge nu kabrih anakna berbalik ku ari ka rakyat. Bagi dua pasti polisi pemerintahan, polisi rakyat, ABRI pemerintahan, ABRI rakyat. Bagi dua perang rakyat jeung rakyat. Oh, hayu mantap pilih aing jadi presiden. Ngan ijazahna SD. Muat kitu kajian hukum ge diimba tembak perang ieu teh perang saudara tah kos kitu kajian hukum ge ieu teh uratna dina geus seperti eta lantaran rakyat berbicara Al-Qur'an, rakyat berbicara adil, rakyat berbicara jujur, sementara di tubuh pemerintah tidak ada keadilan dan tidak ada kejujuran. Ketika membahas Al-Qur'an hanya di musola, di majelis salim dan di masjid muludan rajabat. Ketika kembali dari ke MPR, ketika kembali ke RI 1 ke DPR, eueuh nanaonan Al-Qur'an teu ngadu kumaha kiai tinggal kiai lu aya di DPR. Dia tamak kiai rongkong tamak kos itu mah. Rongkong. Mana hasil anu jadi DPR? Mana perda anu bener-bener Al-Qur'ani? Mana anu Al-Qur'ani anu hadis? Nah ieu boro-boro eta, ieu mah demokrasi. Coba jalankeun nu sabener-benerna. Ham anu bener-bener menghargai harga manusia. Tapi ternyata henteu kan. Budak letik tembak-tembak bae, nini tembak-tembak bae. Rakyat teu meunang menyat usaha teh. Waktu dikaluarkeun di pabrik, dikaluarkeun bae. Ka mana tempatnya lindungna? Coba kaum buruh, hayo. Dia ka mana? Hah, nyeun kumpulan ku ari kaum buruh. Belum. DPR udah belum. Ngadu pemerintah jeung rakyat. Nah, naik deh setik. Awas ya. Perhatikan, naik deh setik. Tak Amerika balik terus kan baik. Iya mah keur carita bahasa-bahasa orang-orang anu sasar teu dijelaskeun dina Al-Qur'an rapi. Al-Qur'an ngajelaskeunana kumaha?
laqad kafarul ladzina qalu yakin kalufur jelema nu ngomong teh innallaha salisu salasa sanyana Gusti Allah teh nomor katilu tina tilu pangeran salah sahijina adalah Gusti Allah lantaran pangeran teh aya tilu hiji adalah Tuhan Bapa dua Tuhan Anak Isa tilu Ruhul Kudus salah sahijina adalah Gusti Allah tah jelema nu ngomong kitu di mana saja berada kufur cek Al-Qur'an ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang kuari ku urang kadenge tadi dijelaskan saha eta nu ka situ ternyata diselidik Kristen tapi Al-Qur'an teu ngajelaskeun kieu laqad kafarul ladzina nasara atawa laqad kafaran nasara teu dijelaskeun kitu teu dijelaskeun teh supaya ulah ketersinggungan sebab nasara jelema nama balalener ngan ieu akidahna nu salah gereja baheula teh bener teh gereja teh mun kuari mah masjid nah jelema-jelemana teh baleler nu salahna akidahna geus ditabrak akidahna ucapanana nu timbul tina hate nu disalahkeun ku Al-Qur'an laqad kafaral ladina qalu kufur jelema nu ngomong saha bae di mana bae nu ngomong innallaha salisu salasa bahwa Allah teh katiluna tilu hiji Gusti Allah wal akharani Isa wa ummuhu sahaya wa hum firqatun minan nasara Musturiyah Ya'qubiyah dijelaskan ku Gusti Allah hasil daripada konsili dewan-dewan gereja baik Roma Italia maupun Yerusalem atau Perancis dijelaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid teu aya pangeran anu asli mah illa ilahu wahid kecuali hiji pangeran layakne nu nyieun langit bumi katut eusina nu nyieun sorga jeung neraka nu urang bakal dikasorgakeun bakal dikanarakakeun nu nurut ka nyanehanana ka Gusti Allah ka sorga nu teu nurut bakal dikanarakakeun dunya nangieun Allah akhirat nangieun Allah hiji pangeran mah illa ilahu wahid urang mah alhamdulillahirabbil alamin mobil tepati boga motor tepati boga tapi akidah orang asli bener jasa nu bakal nuntun orang ke surga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kajeun nyana memewahan kuari kajeun memewahan kuari pabrik nu itu nu insek pabrik nu itu Kristen pabrik nu itu nu Yahudi hege mobil nu mewah nu sah nu Kristen mewah nu Yahudi mewah nu Katolik dan lain sebagainya dah batur mau di mobil teh tararis miliaran mobil lagi Masya Allah sebab otomatis orang mah naik sepeda ge kempes naik motor ge can anggeus kreditan anu maling deui riweuh jasa Masya Allah ku riweuh teh tapi orang boga akidah di jero hate bahwa pangeran teh Gusti Allah kuari nyana memewahan ke di akhirat tanya ku urang apa no? Engkau yang dulu punya pabrik ya? Iya. Ono apa kok? Neraka. Itu bagian engkau. Emang lu kemana? Wah sana. Kemana itu? Itu neraka juga. Ya lewat neraka. Sana surga buat saya itu nanti. Kok bisa begitu sih? Lu kan dulu kerja di gua. Kerja di gua segala baru banyak sekarang udah bukan urusan kerja. Bukan urusan kerja. Dulu kan engkau nggak percaya Tuhan itu adalah Allah. Engkau makan Trinitas. Saya mah Tuhan itu Allah. Nih yang punya neraka dan sorga. Udah kok makan tuh neraka. Engkau mah orang bisa gitu dah. Waduh kejem banget tuh karyawan gua katanya. Ayo guys sudah lawanan gimana? Wow tinggal bos enggak mengerebek bae di neraka lantaran pangeran nyana salah Trinitas pangeran anu bener mah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna lama illa yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim wallahu alamu bimaradihi wa illam yantahu lamun bae manehanana teu eureun
henteu kacegah teu nyetop pamaya kuluna tina akidah nu kumanehna diucapkeun teh minat taslisit tina ming telu ka pangeran nucaknya teh Allah teh salisu salasah kahiji tilu katilu tilu hiji na ada lagu si Allah nyada teu eureun kituna awas mun teu eureun boga akidah model kos kitu la yamassannal ladzina kafaru niscaya yakin bakal dikeunaan jelema nu kufur model kitu azabun alim siksa nu pohara nyeri nah bakal disiksa di dunia kadang-kadang disiksa nu jelasna di akhirat tuh di akhirat dibeuleuh jadi kerak neraka ujian gehengnya nah jadi areng mata kuari orang tenang-tenang bae kajeun lah moal kebel ieu moal kebel urang nikmati bae hirup maningan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean teh tunggu si awak di akhirat batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia maka kuatan dengan sakikeuna engke bae ngahibur diri bae geus kitu bae urang capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede tapi ulah tanggal caringin nis jadinya awak tuh batur mah naik mobil eueuh nu niis di handapan tangkal pan sia mah tuh nikmati kanikmatan ti Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah naragag tenang hibur hate urang tapi lamun jelema ngaji basicna ieu pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ke Allah dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ke salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan kaditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paecuk apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah tapi lamun nu ibadah ada dia isuk pagi ketoge ditinggalkeun oh nanaona begitu datang malakal maut naon malakal maut nyabut nyawa gegeran pan hayang gegeran nu dipake kemelang jauhna naon melang sugan atuh naon teh teu boga naon pamajikan melang teh pamajikan hideung geus tenang sawa sakali malaikat ge tenang nyabut teh mah tenang kanineng sakian geus gegeran kula mah atuh kabajikan ngenten teh tapi orang berebas sakian lah tenang masyaallah kalem tah eta tapaeh nu ngeunaheun teh kos kitu nikmatnya seueuh kemelang naon sebab ruko teu melang ya teu gablek mobil teu gablek dalah atuh geus kemelang tapi lamun bae urang ngabangun segala rupa begitu datang ieu sa malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malaikat mit lah atuh mit emang naon pake kemelang canang geus ruko nu di Belaraja deket flyover dinya tah canang cek malaikat taon deui sawah nu di ditu di Kawidaran ada can bel eta mah jauh sawah dinya sawah mencong aduh Gusti Allah loba kemelang cek malakal maut loba kemelang ya ieu mah datang ka ajal atuh deuleu di lauhil mahfuz ajal misan teu mit sakedeung teu bisa hese tah hese sakaratna geus cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui loba kemelang masyaallah rugi ka bina-bina rugi madak cek ulama nu geus kolot nah geus ulah riweuh ku dunia geus bikanan ka anak kabeh tah ya ieu jang sia tah nu gede ya nu kolot nu kahiji nu kadua kadeu aya abah aing mah gaji bae ku sia atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini geus ulah riweuh abah mah geus ulah ngurusan dunia goreng mah kieu bae ku sia jalankeun ngan kauntunganna jang abah sakanakna ieu teh salah ngomong ya bener jasa abah mah penting mah abah mah pamulikeun Avanza bae heula jang naon tuh bae jang ka Karawang ieu abah kabalinger deui bae abah tenangkeun diri urang masyaallah awas cek Gusti Allah
mun teu nyetop mun teu eureun manehanna tina mintelu ka Gusti Allah awas siksa bakal urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam orang ditetapkan iman Islam anak orang ditetapkan iman Islam incu orang sabandaraya turunan usang orang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam nah amin ya rabbal afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim wallahu alamu bimaradi afala yatubuna anata maka henteu tarobat kitu eta jelema ka Gusti Allah wa yastaghfiruhu tegas minta pangampura tina omongan nu kumanehna dilontarkeun omongan innallaha salisu salasa ieu teh istifham afala apakah tapi istifhamna di dinya teh istifham taubeh ngahinakeun kok make teu tarobat padahal mah diberi kesempatan manehanana umur ku Gusti Allah diberi kekuatan yang berpikir padahal mah nyana nyarahun dina Bible nu asli dina Barnabas anu asli dina Injil anu asli bahwa Tuhan eta pangeran eta ilahu wahid eta mah hanya penyelewengan dewan gereja menyelewengkeun bahwa pangeran teh trinitas eta teh apakah teu tararobat janya namanya Paulus teh nyahoeun keaslian Injil nu kuari nyahoeun keaslian Injil dewan-dewan gereja nu aya di urang ge nyahoeun nyana kana keaslian sebagian lamun nyana maca nu aslinya nyahoeun kana keaslianana buktina nu arasup Islam tina agama Kristen Matius teh kemudian Nastur teh kemudian Alexander teh nu arasup Islam di urang dia sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam nganyatakeun penyelewengan Injil oleh dewan-dewan gereja termasuk Bapak Sudomo nu baheula ngembangkeun gereja nyana tanda tangana tapi nyana asup Islam nyana nganyatakeun dewan gereja yang sesat menyelewengkan Injil yang asli Tuhan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala Sudomo ya Allah ya Rabbi Masya Allah nah mantap ke make jeung pertanyaan eta teh taobat ya make jeung tatarobat henteu minta pangampura tina omongan anak nyabut iman takunaon mun tobat ka Gusti Allah danyaho nya nama diberi kesempatan Allah mah wallahu ghafur Allah mah maha hampura ka jelema nu tobat rahimun mahanya maha dedeh ka jelema nu tobat make jeung teu tararobat mentak aya bae hiji-hijieun teh aya bae hiji-hijieun di Itali aya nu asup Islam aneh teu alih hidayah nempel di mana bae iraha bae kumaha bae di Amerika teh saeutik nu asup Islam di Inggris teh saeutik anu asup komo di Belanda mah loba urang Indonesia Lampung lolobana eta di Belanda teh loba urang Lampung di ditu tata dina mah urang Lampung dagang cau ke Belanda aju nyana nyen sele di ditu teh dakwah loba urang Belanda sebab aya kesatuan Indonesia jeung Belanda sebab jaga 3 abad di urang tah mantap ketika aya urang Indonesia ke Belanda dihormat ku urang Belanda ditanya ku nyana ngomong ku ari ge kamu dari mana Indonesianya saya di Cikupa oh Cikupa iya hanya mah tuh cek tama aduh kesalahan Belanda tah soal nyahuan nyana mun ngobrol jeung urang Belanda mah nyahuan jasa oh Cikupa iya deket Pasir Gadung ya kok tahu saya kan dulu di situ diem telaga di situ iya ke sono ke Pasar Kemis oh di sana iya itu kan ada danau di situ kan di Pasar Kemis nyahuan lah urang Belanda mah geus kitu teh tah 300 tahun zaman Wilhelmina Masya Allah terus eta ayana jalan rodi teh kerja paksa teh Belanda eta ngebentang rel kereta api rangkas Belanda ieu jalan teh ka ditu tuh jalan provinsi nang Belanda kuari urang menikmati puncak anu sakitu berliku-likuna kerja rodi Belanda Garut tuh sakitu tebing nang Belanda Masya Allah di dieu teh lain ngalagan maju negara di mana dijajah maju
begitu baralik Belanda ka itu dia si kurang Indonesia urang Belanda mah di dia nyeunan jalan urang Indonesia mah ngajualan jalan pikir kotak sia ayo bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur buktina kos gitu membentang jalan provinsi dari gitu naon anyar penarukan Belanda teh tol rel kereta api Surabaya Yogyakarta Rangkas Bitung Belanda teh jalan cacing kehandap ka dieu Belanda balik Belanda ka ditu jalan geus eueuh nanaonan nu gede 5 meter letikeun 4 meter nu 4 meter letikeun deh 3 meter 3 meter kabur geus kabeh pemboronganna ieu kumaha ieu rakyat ting ribut nu bertanggung jawab di parem-pareman peta desa teh ulah aya jalan ka dieu mah jual ulah aya jalan cai ka dieu mah jual ulah aya naon-naon jual baheula Belanda nyeunan jalan kuari urang sia anu ngomong awas tah Masya Allah geus hese luar biasa tak aya kesatuan urang jeung Belanda mah hebat aya nu asup Islam kamari ieu teh keur zaman Abah teh urang Belanda muriang kanker kawin di dia di Tangerang ya orang Belanda bala kawin jeung urang Tangerang kemudian merdeka baliknya ka itu anakan ditang ka incu muriang teh cager-cager sanggeus teh cager-cager ngimpi kita dibawa ke Indonesia kitu bae impianana dibawa ke Indonesia dibawa ka dieu ke zaman almarhum aju kula dititah bawa coba ka ditu ja mah teu bisa cenah ka ditu ka mana wae ka Cianjur teh ka mana bawa nyana janji lamun cager cek nyana ieu deuk asup Islam atuh dibawa ku kula ka Cianjur ka ditu dak meunang saminggu ditu cager asup Islam lah di dieu beres asup Islam balik ka Belanda maot di Belanda hidayah Masya Allah naon tata dina nyana di dieu bergaul lah jeung ustad-ustad zaman baheula keur naon kitu ngaranna zaman revolusi zaman ngajajah nyana babager di dieuna ngobrol jeung ustad ngobrol jeung santri ngobrol jeung pedagang nyana nu sok nyalametkeun ta urang Belanda eta mantak nyana bisa kawin di dieu sageus kawin anakan injuan asup Islam Masya Allah eta ku ngobrol doang atuh komo ku babaturan mah asal kiyaina nu bener ulah kiai proposal Mal Masih ibnu Maryam illa rasul wallahu alam bimuraid ayat Al Masih Kangjeng Nabi Isa bin Maryam illa rasul kecuali utusan Gusti Allah qad khalat min qablihi rusul nu geus kaliwat memeh Kangjeng Nabi Isa teh para rasul-rasul tiba heula teh geus loba rasul ti zaman Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Sulaiman, terus Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, memeh Kangjeng Nabi Isa geus loba rasul-rasul diangkat ku Gusti Allah. Ieu teu beda Kangjeng Nabi Isa ge adalah hanya rasul Allah. Lir teu beda jeung rasul-rasul nu baheula ulah dipangerankeun ja pangeran mah ilahu wa Kanjeng Nabi Isa ulah dipangerankeun Kanjeng Nabi Isa mah rasul nu mantap Kanjeng Nabi Isa bakal maut persis bahwa yamdi mislahum Al-Masih bakal berangkat maut maksudna yamdi teh mislahum seperti rasul-rasul nu baheula walaysa bilahin lain pangeran bahkan Kanjeng Nabi Isa teh nyana selalu wasiat ka umatna baheula wahai hamba Allah wahai hamba Allah wahai umat kaula beda kula jeung pangeran selalu wasiat kos kitu kula lain pangeran hamba Allah ngan dibere kaistimewaan mukjizat ku Gusti Allah abroso bisa cager akmaha bisa cager bisa yuhi bisa ngahirupkeun nu maut bisa anu corob-corob diusap cager lampang-lampang diusap cager berbagai penyakit ku Kanjeng Nabi Isa asa ditoel bae cager ieu mah mukjizat cek Kanjeng Nabi Isa sakumaha mukjizat para rasul baheula nyaritakeun Kanjeng Nabi Isa ge lain kula bae nu bisa ngahirupan teh Kanjeng Nabi Musa ge bisa ngahirupkeun nu pekom Kanjeng Nabi Musa mah eta tungkad bisa jadi orai pantungkeun mah eueuh nyawa
cek Kangjeng Nabi Isa dakwah ieu ka umatna. Tungked mah sapira tungked kayu nyawaan, kemudian ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tah kunyana teh kitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim jadi orai. Eta kapan ngahirupkeun nu paeh? Kula onam tata dina nu hirup manusia nu paeh dihirupkeun deui dipaehkeun deui tamah mukjizat kos kitu kula teh lain pangeran sababaraha kali kos kitu teh dina Injil nu asli jada dakwahna Kangjeng Nabi Isa. Ulah mangeranan ka kula hiji pangeran nu nyieun langit bumi termasuk nu nyieun kula Allah Subhanahu wa taala. Malah dek dibunuh kapan? Kangjeng Nabi Isa ngadakwah kos kitu teh dibunuh. Ya Allah, ya Rabbi. Mantak disalametkeun ku Gusti Allah. Tah kalahar kaluhur langit kaopat. Tamat, kok bisa kos gitu? Jang neruskeun lalakon lantaran Kangjeng Nabi Isa kuari di pangeranan engke nyana turun. Di akhir zaman bakal turun, bakal kawin Kangjeng Nabi Isa. Memeh itu ge Isa geus kawin ti heula di kawidaran. Tah, ieu Kangjeng Nabi Isa teh bakal turun, nyana bakal dakwah deui wahai umat Kristen, saya adalah Isa. Saya adalah Nabi Isa. Salah, kamu itu menuhankan Trinitas. Salah, Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dakwah make syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke bakal dicaritakeun dina kitab Qurtubi. Biasa turun Kangjeng Nabi Isa, sanggeus turun dakwah deui. Nyana teh ngabombardir tentang Trinitas jeung gereja-gereja. Iyalah Kangjeng Nabi Isa nyalah-nyalahkeun ka Kristen, ka Katolik, ka Protestan. Salah, Allah mah hiji Allah, Tuhan mah hiji Allah. Nyana engke kawin biasa ngan teu boga anak. Teu boga anak. Jadi waktu diangkat ka luhur teh teu kawin kan, encan kawin Kangjeng Nabi Isa. Engke turun nu mantak dikawinkeun ku Gusti Allah. Lantaran di sorga lamun nu teu kawin handap engke pangkatna handap. Ndak lamun nu kawin luhur, komo nu opat mah. Waduh luhur biasa teh. Aduh, masyaallah. Ngan lamun teu ade lain ka sorga kana neraka heula. Ya Allah, ya Rabbi. Na yamal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Biangna makna Kangjeng Nabi Isa eta adalah seorang manusia anu siddiqah, nu sangat bener jasa. Siddiqah wajan fi'ilun, fa'alun aw maf'ulun aw fa'ulun. Kadita aya wajan fi'ilun. Nah, ieu wajan fi'ilun adalah termasuk kana sigat mubalaghah. Siddiqun segat mubalaghah aweun bener jasa sehingga diangkat ku Gusti Allah jadi waliyatullah lain nabi eueuh awewe diangkat jadi nabi eueuh aya ge jadi waliyatullah nantak di dieu ge teu kieu wa ummuhu waliyatullah teu kitu wa ummuhu siddiqah. Biangna Kangjeng Nabi Isa adalah seorang wanita nu bener luar biasa siddiqah. Tak iya emak Kangjeng Nabi Isa adalah Siti Maryam lain nabi, hanya waliyatullah siddiqah gitu mana. Nah ini nyatakeun ka emak-emakna berarti lain pangeran, nanya pangeran boga emak. Urusan di pangeran-pangeran artinya biasa boga emak lahir. Lamun pangeran eta Kangjeng Nabi Isa atau mebe Kangjeng Nabi Isa pangeran saha? Atuh anu ngatur-ngatur mebe Kangjeng Nabi Isa teh saha? Aju pangeran, manya pangeran maot. Tah eta teh ulah di pangeran-pangeran sebab Kangjeng Nabi Isa mah boga emak. Boga emak ngaranna Siti Maryam. Ujung deui kana yakulani ta'am. Sahebat-hebatna Kangjeng Nabi Isa, sahebat-hebatna emakna Siti Maryam, tetep bae nyanda teh ngabogaan kebutuhan jang awak, jang jasad, yakni dahar kana yakulan ta'am. Berarti dahar, ana dahar nginum, lain nu dimaksud dahar nginumna, urusan dahar jeung nginum teh dimasalahkeun. Ieu kinayah ye. Lamun urang geus ngaji bilagah bakal nyaho kana fan kinayah. Kinayah teh kieu, kinayah mah ye, kinayah mah labdun utliqa wa urida lazim. Mana ngaranna kinayah.
eta kos kitu dina ilmu bilagah teh tah. Nah kinayah mah kos kieu Zaidun kasirur rimat ki Zaid loba lebuna eta teh lain nu dimaksud loba lebuna jangan naon lebu maksudna kumaha di mana loba lebuna loba meuleum suluhna di mana loba meuleum suluhna loba nu dipasakna di mana loba nu dipasakna loba nu daharna di mana loba nu ngadaharna loba tamuna di mana loba tamuna loba ngajamuna di mana loba ngajamuna barahan geus ngabahasakeun Zaidun ulki Zaid loba lebuna barahan mata lamun teu ngaji mah moal datang sia moal Zaidun tawilun nijad ki Zaid panjang sarangka bedogna eta teh teu dimaksud bedog mah deuk naon diomong-omong ana panjang bedogna panjang sarangkana ana panjang sarangkana berarti noled mun dipakena ana noled berarti nu mawana jangkung berarti gabejakeun panjang sarangka bedogna jangkung jelemana sebab anu pendek mah teu ngasar kinayah teh kos kitu tah kinayah teh kos kitu tah mata lamun ngobrol jeung kiai kudu cingceung ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna kinayah oh kos dina pikih mah kos kieu aya wewe ngobrol bae sanggeus ngobrol tas ditinggalkeun ku salakina ngomong urang teh neng sing ade ulah ka mana-mana emang kunaon kitu loba nu hayangeun ulah mana-mana loba nu hayangeun eta kinayah loba nu hayangeun aya nu hayangeun saha sih nu hayangeun engke bae lah ku bageus idah bae saha sih sebenarnya engke bae ku bageus idah bae ta eta teh aya nu hayangeun teh ulah newak nu eueuh eta bae tanyana tah eta karena kinayah kos kitu teh eta masyaallah osok orang ya osok ngomong eta mah deuk kemana geus baju deuk dipinjem lah jauh-jauh eta kinayah kene sarua kan ulah dipinjem mun deuk dipinjem lah jauh-jauh amat atuh geus bae kanyana bae pinjeunna sarua aja gitu iya ge kinayah kana yakulani ta'am aya kangjeng Nabi Isa jeung mana teh sok ngadahar lain nu dimaksud ngadahar urusan ngadahar mah tah mah masalah tapi di mana-mana dahar pasti nginum di mana-mana nginum jeung dahar berarti manehna ngising jadi nu dimaksud mah ngising sia ulah mangeranan ka kangjeng Nabi Isa sebab mun mangeranan ka kangjeng Nabi Isa nya sok ngising banyak pangeran ngising panjore coba lamun ditanyakeun duh Pak assalamualaikum salam pangeran aya teu aya kamar nuju eta otak gitu di mana Kristen bejakeun kanjeng Nabi Isa mah ngising biasa ngising kiih menyaya pangeran ngising kiih panjore jasa otak pasangkeun bejakeun ka Kristen kanjeng Nabi Isa mah lain pangeran sebab nya mah sok ngising sok kiih lamun ngising kieu atuh boro-boro pangeran atuh urang boga bebenekeun ngising bege teh ngadeukeutan urang bogoh jasa ka sarwiti urang Cikupa urang datang ka imana waalaikumsalam iwit aya keur naon keur sial embuh urang ngadeung teruskeun heula teruskeun kayak geus rapi kana ka dieu atuh embuh urang sakitu urang bogohna ge titah ngabarengan ngising teu hayang pangeran ieu mah ngising waduh atuh jore jasa Demendak aya di zaman bae zaman Kang di zaman Kangjeng Nabi Musa. Eta teh pendatang iblis datang ka kiai. Assalamualaikum. Salam. Saya waun teu ka kula. Wow, iblis kan. Heuh bener. Kiai ka iblis jauh. Apal ka iblis teh apal. Kula mun deuk ngabejaan we teu Firaun kan ngaku pangeran. Heeh. Eta teh jana ngaku pangeran teh aya kula di jerona mun eueuh kula mah mun eueuh kula nyana ge henteu ngaku pangeran nyana ge mun eueuh kula mah bener tah bener jeung blon eta pangeran nyana ku ngaku pangeran atuh aya kula di jerona jadi sok ngaku pangeran teh di jiwanya ada kula cek kieu teh tuh sia teh atuh kula papagaweana mah geus kitu cek iblis teh cek iblis hayang nyaho ka oploan pangeran Firaun yuk urang ka ditu yuk itu datang ya oplo aja saya jana oplo datang ke itu tuh Waalaikumsalam di mana pangeran itu cenah keur di kamar mandi diketrok-ketrok tak kamar mandi teh diketrok-ketrok ku iblis jeung kiai teh trok pangeran saya tak cak iblis teh nya pangeran nanyakeun saya eta oplo kan atuh mun pangeran ieu ya bener cak kiai teh magana tapi lamun kura aya tadi jero nyana bakal nyaho kula coba cak kiai teh asup tah si iblis ka dinya tek asup terus ditambah ku kiai teh sakade ketrok eta ketrok
trok aing nyaho nu di luareun eta nu sisi jalan teh kan datang sia boga maksud anu kan jauh cak kiai teh oh pangeran kan aing kiai mah nyahoeun iblis ya ulah sok iblis kan kamu teman saya di mana dulu waktu di Partai Golkar kan sama-sama Masalah iblisnya kos gitu tadi mata ngetrok lawak cak eta pangeran teh saha tah gara-gara kula nyana nyebutkeun saha nya pangeran saha eta jaheunya makan tah ieu teh ya kulani ta'am cek ahli bilagah mah geus kateropong dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginum lah masih bagus kene dahar nginum mah pan mun tas dahar tas nginum paling kekuatan sampai 2 poe pannya nang ngising nya pangeran ngising. Nah, mata lain pangeran bejakeun ka umat Kristen cak Gusti Allah lain pangeran mah ilahu hiji Isa lain pangeran sebab boga emak wa ummuhu siddiqah mbaknya aya mimitina pangeran dilahirkeun berarti kakarak aya mimitina pangeran mah awalun bilabtida wa akhirun bilantiha la yusafu ilaihil sinun wala tuhinuhu dan lain sebagainya. Nah, eta pangeran awalum bilabtida wa akhirun bilantiha. Mimiti awal mimitina akhir tungtungna eta pangeran. Ai Kangjeng Nabi Isa mah dilahirkeun ku mana? Banyak pangeran kakarak lahir. Da eta teh bagus bejakeun ke Kristen. Jeung deui banyak pangeran dahar ana dahar ngising berarti jore amat. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat Unzur tingali ku anjeun Muhammad heran amat kumaha kaula nu agung ngajelaskeun ka para Kristen ka para kafirin kana ayat-ayat nuduhkeun kana sipating tunggal kaula sumanzur anna yufakun tuluy ku anjeun tingali Muhammad kumaha dipengkolkeunana eta para Kristen anil haqqi tina hak maqiamil burhan bari aya dalil dina kitab Injil teh geus ngajelaskeun bahwa pangeran teh hiji nyana nyahoeun tapi kapan dipengkolkeun ku kaula hakikatna mah berarti meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah riweuh urang mah sakadar dakwah daekeun jeung teu daekeunna Allah mata kula mah sabodo teuing bae daek bae daekeun nang Allah lain nang kabehan lain bapak-bapak ibu lain nang Allah ngajelaskeun nu sabenerna daek bae ku Allah didaekeun teu daek bae ku Allah diterima daek bae berarti dibere sinar ilahi ku Gusti Allah teu daek marah berarti ditutup dihijab ku Gusti Allah tinggal sakitu bae sabodo teuing tah ieu teh nang Gusti Allah hakikatna mah nah ieu kumaha ngajelaskeun kana ayat padahal mah geus jelas jasa sifat wahdaniyat Gusti Allah Allah teh hiji nu tadi jelaskeun ilah wahid make mangeranan ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa make mangeranan ka Ruhul Kudus bahkan Siti Maryam teh di bunda-bunda Maria dek nanaona lantaran nyana teh kapan ngalahirkeun manya aya pangeran ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun manya aya pangeran dilahirkeun bahkan yakulane toam eta kurang kumaha dalil manya pangeran ngising panggeus dijelaseun bari dina Injil geus dijelaseun hiji pangeran mah nu matak taajub ya heran amat penjelasan Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabeneran Allah kana kesalahan ucapan-ucapan Kristen tapi toh terus bae datang ka kuari heran amat geninganan jelema-jelema teh ketika dibere aturan-aturan nu bener teu daek balaleuneur heran amat jelema teh bahkan loba anu teu bener teu kudu heran eta teh hakikatna mah meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal urang mah bersyukur urang mah alhamdulillahirabbil alamin tinggal urang terus bersyukur Allahumma sabbitna bil iman wasabbitna bil tauhid wasabbitna bil ma'rifah wasabbitna ala dinil Islam min dari dunya ila daril akhirah wallahu a'lam.